Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Pedang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS, para mitra kaum dangu. Wanci haneut moyan sabada Japar ngahaneut-ngahaneutan beuteung di dapur. Koloyong katepas nyampak Aki Murdasim keur campego dina golodog bari moyan. Ari Nyi Mantili keur sasapu di buruan gero Japar ngageroan Nyi Mantili. Nyai, kadi heula sakedeung Nyai. Aya naon, Kang? Nyi Mantili ngareret. Kadi heula akang aya picaritaeun sakantenan sareng Aki deui. Ki, ceuk Japar bangun dina snaker. Kalacat Nyi Mantili unggah meh bareng jeung Aki Murdasim. Aya naon Jalu, menisigan aya kapentingan dina sieun. Aki Murdasim neuteu. Rumawi kieu ki oge Nyai. Oge ki abdi teh sawengi meni ampir terang panjangna wengi ras emut ka pun biang. Malih wengi mah duka tabu sabaraha meni asa kokolebatan we sareng hate asa ting sareblak bae. Tumali kitu widi teu widi boh Aki boh ka Nyai abdi teh bade wangsul heula ngalongo ka pun biang bilih kumaha onam babakuna mah. Japar para mitra nyaritakeun rek balik heula ka sarakanana. Atuh keur Aki Murdasim ngarasa kaget. Sabab Japar dadak-dadakan nyarita kitu anu teu cacarita ti anggalna. Nyi Mantili ge sarua ngarasa kaget ngan keur Nyi Mantili boga timuru. Pantesna teh Japar punung atawa keheuleun dumeh menta tempo 4 taun. Kelanan Jalu. Keur Aki mah ku ngadenge caritaan ti si Jalu kitu teh. Meni sigan aya dina pangimpian, teu gugur teu angin. Tanpa bewara ti anggana ujug-ujug nyaritakeun rek balik sagala. Eta kunaon si Jalu make rek balik sagala teh? Na geus teu betah cicing di dieu di gunung dumeh di dieu mah jauh ka ditu jauh ka dieu. Jauh ka kota jauh ka tempat hiburan. Kapan cek si Jalu dikakalakeun kudu jadi bapa kari-kari ayeuna rek balik. Kayak kumaha lamun seug tepung jeung nu jadi bapa bari nu jadi bapa nafsu kene. Oge patelak jeung si Jalu. Namoa era ku batur anak ngadonjojoh patutunghalan jeung nu jadi bapa. Ceuk Aki Murdasim setengah megatan kana maksudna Japar. Mawi sanes abdi tos teu betah di dieu ki mung abdi mah emut we ka pun biang ki bilih anjeunna teu damang babakuna mah. Da abdi gasana mean pun biang ngangge ka api beungeut sagala kokolebatan payuneun. Pertawis tepang sareng pun bapa kitu lah wios kumang kewe naha sapiraku pun bapa bade bendu ka abdi. Tema Japar keukeuh rek bali. Eta panginten akang mabendu wireh abdi kamari nyarios kitu nyuhunkeun sarantos 4 taun. Ceuk Nyi Mantili boga timuru. Lain kitu nu dimaksud ku akang Nyai. Ngan akang mah yang panggih heula jeung nu jadi indung bisi ngering babakuna mah. Perkara Nyai menta tempo 4 taun teu naon-naon atuh katungguan bae ku akang ku umur akang syukur. Teu katungguan bae teu naon sabab umur mah teu bisa diukur ku urang. Da akang moal lila atuh geus tepung mah kalawan geus kanyahoan nu jadi indung sehat pasti ka dieu deui. Dari Nyai aya keneh di dieu mah atawa rek saterusna cicing jeung Aki di dieu Nyai teh kumaha? Tema Japar tetep teu bisa dihalangan. Samemeh Mantili ngajawab Aki Murdasim nyarita. Oh, jadi si Jalu teh balik teh lain ku perkara si Nyai menta tempo 4 tahunnya. Aki Murdasim nanya bari neuteub seukeut. Sanes ki sanes eta janten perkawis nama nya tepun biang lah kapi beungeut wae ki. Tema Japar ngareret ka Aki Murdasim. Oh, nya syukur atuh. Ari lain dumeh kitu mah. Ngan eta rek sabaraha poe lilana di ditu teh. Hidup teh. Duka sabaraha dinten mah kita can tiasa nangtoskeun mung kumaha kaayaan pun biang we nanging insyaallah kege abdi ka dieu deui ki. Kumaha atuh Nyai? Aki Murdasim ngareret ka Nyi Mantili. Nya upami Kang Japar leres-leres bade ngalayad heula ibuna mah. Mangga wae mung ulah lami teuing di dituna margi abdi hariwang. Sok inggis anjeunna tepang sareng ramana we. Tema Nyi Mantili akhirna manghidinan. Ngan rada manghariwangkeun. Eta iraha rek kalemurna hidup teh. Bade ayeuna we ki. Atuh dong ayeuna kajeun isuk. Hari isuk mah ngarasi Nyai mangleupeukeun heula keur bakal di jalan atawa nimel.
Dati ditu ka dieu teh kalemur teh lalakon sajam 2 jam apane teh. Awios ki bade ayeuna we jalaran enjing kene. Nada non teh nada atos abdi teh nembe di pawon. Teh mah Japar nyarek. Carek ayeuna teh geus teu bisa dihalangan deui. Nya pek wae ari rek maksa ayeuna mangan ka hade di jalan sing ati-ati. Babakuna bisi tepung jeung jelema nu teu pada ruhu. Dina jing hareupanana ulah seureudeg sajabati kitu ku cager ku henteu nu jadi inung gancang ka dieu deui. Ngarah aki jeung si Nyai teu arep-arepeun ka kitu babakuna mah. Kadewe Kang bili tepang sareng Rama akang. Ulah bade masihan semu nu teu raos ka anjeunna. Yos ngalehan anjeun we dilawan sanes lawaneun da puguh itu mah dihinteun teu ge sepuh akang. Nyimantili ngawawadianan pramitra. Ituna soten manghariwangkeun inggis Japar patelak jeung nu jadi bapana. Nya kumaha engke we Nyai lah beunang we ku akang di lemah damehan tau disabaran nuhun. Teu beunang disabaran nu bari jadi bapa negdreug rek nyieun kahianatan ka diri akang pira ku akang rek cicing wae. Teh mah Japar bari ngoloyong ka joro. Nyokot bedog dina luhur palang dada tuluy diselapkeun kana sela-sela beubeur. Kahalangan ku baju kampret hideung. Teu lila Japar geus kaluar deui. Mun ki bade nadapi duana we ti aki, mugi-mugi abdi samiosna ti dieu aya dina kasalamatan. Atuh deui aki sareng Nyimantili sadikantun ku abdi mugi-mugi aya dina kawilujengan saterasna kalayan tiasa tepang deui sareng abdi. Japar nyolongkrong sasalaman. Malah make jeung nyuuh sagala kana leungeun Aki Murdasim. Seug ku aki diandung duana muga-muga si Jalu di jalan pasampangan tepi ka imah masing aya dina kasalamatan. Oge lamun aya nu jadi bapa di imah sing sadar sing maliknya ka si Jalu. Emal Aki Murdasim bari ngusapan si Raja Para kuteu nu keur tungkul. Nyai wayahna ku akang ditinggalkeun heula nya. Urang seli doakeun we jeung akang Nyai di dieu sing salamet kitu di akang ku Nyai doakeun salamet kalawan urang. Bisa patepung deui bari pada aya dina kasalamatan. Japar ngareret ka Mantili. Sami-sami Kang ku abdi didoakeun. Ceuk Mantili ukur sakitu dibarung ku cimatanya langkrung ngarasa sedih rek ditinggalkeun ku Japar. Ki, bang atuh abdi bade mios. Japar bebeja deui ka Aki Murdasim. Brah Jalu, brah. Temal Aki Murdasim cerut Japar turun tuluy ngaleos dijajabkeun ku paneuteub Aki Murdasim jeung Nyimantili. Sedeng Nyimantili sajeroni keur neuteup teh hatena mangahlas jeung teu weleh manghariwangkeun. Inggis Japar pinanggih ka musibatan sajabana ti kitu. Mantili make ngagerendeng jeroeun dadana. Heueuh ningali kitu nama aing teh teu tega ngajurungkeun Kang Japar balik ka sarakanana. Sok inggis patepung we jeung bapana mangkaning bapana teh sakitu kejemna sakitu telengesna. Hari katamah-tamah peuting tadi ku aing kaimpikeun rag-rag kana balungan terus dikerelep. Memang hate mah aing teh cinta ka manehna. Sabab geus karasa kabelaanana ngan kumaha atuh aing inget kana amanat ti karamat. Saacan umur aing mincak 25 tahun teu meunang waka boga salaki. Kumaha lamun segang Japar kagegeringan atau pondok harepan. Nepi ka baluas nemahan pati sorangan meureun diri aing teh dosa temenan. Kudu kumaha atuh ngakalanana sangkan Kang Japar sadar tu ridho nunggu waktu 4 tahun. Kitu gerentes hate Nyimantili. Boga rasa hariwang ku Japar sok sieun kitu teh kieu teh. Gilek Nyimantili malik sarta nyarita ka Aki Murdasim nu geus diuk deui dina babalean. Aki muhun diemut-emut mah abdi teh teu tega ngidinan Kang Japar muli. Sareng ngaraos hariwang we mangkaning sarakana teh sakitu tebihna. Hari nu janten ka hariwang teh Aki nu mawi nyaeta inggis tepang sareng Ramana. Mangkaning Ramana sakitu galhakna ka uninga ku abdi ge duh. Painten Aki ge naon teh sakedikna uninga ka jalmi anu ngaran Bahrewok teh atanapi Ki Bardawi. Ari geus kumaha atuh Nyai? Da Aki ge sarua ari manghariwangkeun mah ngan teu bisa majar kumaha. Teu bisa kumaha moal hade ku Aki dipegatan mah dina lawang. Temal Aki Murdasim. Luk Nyimantili tungkul. Hate beuki manghariwangkeun ku Japar nu teu lila Nyimantili nyarita deui. Kumaha pamiku abdi bade disusulan we Aki manawi anjeunna teu acan tebi. Pamikar susul bae bade dibantun wangsul di ka dieu jalaran hate abdi mah asa teu genah. Sok inggis anjeunna manah kacilakaan di jalan.
Nyimantili aya maksud rek nyusul Japar. Jung we atuh baris sakira baris kasusul mah. Lamun teu kasusul gancang nyai balik deui ulah nyiar-nyiar pi ka Malangan akinya. Insyaallah aki mung punten we itu bade ditamut ku abdi. Ulah lengoh teuing. Naon itu teh? Mun itu siku-siku kagungan aki nu di kamar. Siku-siku jung we cokot ku sorangan ka itu. Cek Aki Murdasi mempoloyong Nyimantili ka jero nyokot 2 siku-siku. Kalawan diselapkeun dina baju kampret sabab harita Nyimantili geus teu boga baju pisan. Kapaksa make baju kampret nu Aki Murdasi. Aki abdi bade mios aki. Jungan omat. Omat lamun teu kasusul gancang baik deui nya. Temal Aki Murdasim ipat-ipatan. Jerut Nyimantili turun tuluy init dina leumpang naga gancangan bangun rusuh. Sabab hayang buru-buru nyusul Japar. Buka geus tepi ka mana Nyimantili nyusulna Japar tapi teu kasusul. Reg Nyimantili eureun bari luak liuk ningalian Japar tapi waleh eueuh. Temahna para mitra keur Nyimantili jadi ngarasa bingung. Diteruskeun ka mana pikeun nyusul Japar, balik deui ka Aki Murdasi tetep ngarasa hariwang sok sieun kumaha onam. Ongkohan hate Nyimantili tetep teu karenah asa ting sareblak. Siga-siga mere pirasat goreng. Gerendeng Nyimantili ngagerendeng jero dadana bari teu weleh luak liuk ningalian Japar. Aya ku gancang pisan leumpangna teh nya asa sakolepat pisan. Ka mana cingna Kang Japar tatunya? Diteruskeun aing nyusul manehna ka mana nya nyusulna? Lah kuning bisa kapanggih asa piraku di ngaleungit mah. Hari balik deui sok sieun Kang Japar manggih ka musibatan. Kumaha atuh pilakueun diri aingnya? Hari rek terus init kumaha si Aki mangkaning tadi ge sakitu iput-ipatanana. Kapanggih teu kapanggih kudu buru-buru balik deui ulah tutuluyan. Salah aing keneh make nyebutkeun aya amanat kitu ti Karamat. Yen aing teu meunang waka boga salaki satungtung can umur 25 tahun. Nu pasti Kang Japar teh punung disangka aing akon-akon. Sacongo buuk oge aing mah teu percaya manehna rek ngalongo heula indungna. Sabab ku ngadadak pisan wuri-wuri sorana aing nyarita kitu isukna. Kang Japar nyarita rek balik heula ka sarakanana. Lamun segang Japar aya nu nganiaya di setengahing jalan geus pasti. Diri aing jadi dosa sarua jeung diri aing nyieun gara-gara. Tibatan aing kudu nyanangan dosa mah kajeun aing rek nyusul. Rek disusul masing tepi ka mana ge sabab aing rumasa kahutangan budi ku manehna. Aing tepi ka bisa leumpang deui sasat jasa manehna dibelan indungna ditinggalkeun. Eyang Lingaratu mugi abdi nyuhunkeun doa ti eyang bade nyusul ka Kang Japar. Kalayan mugi tiasa patepang deui. Oge agungna ka Gusti Nu Maha Suci mugi abdi nyuhunkeun ditang tayungan kalawan aya dina kasalametan Gusti. Kitu gerentos hate Nyimantili leungit karisi ilang karempan. Terus kebat init tina bakatingku hariwang-hariwangna ku Japar. Para mitra sadaya, teu karasa harita Nyimantili geus anyog ka jalan cagak nagreng. Reg eureun deui dibarung ku ambekan ngahegak sabab leumpang sakitu jauhna bari nyorang tanjakan. Kabeneran ti tebeh kidul rentang-rentang saurang awewe tengah tubuh. Siga nu ngagandong gembolan jeung nungtun budak, duka anakna duka incuna. Dina leumpang eta awewe meuni gancangna keur bangun rusuh, sanggeus deukeut pok Nyimantili nanya. Ibu punten sakedap abdi bade teroskeun. Dupi jalan ieu teh trasna ka mana Ibu? Cek Nyimantili nanyakeun jalan. Ieu teh jalan mah teras ka Garut Nyai. Dupi jalan ieu Ibu? Nyimantili nunjuk ka jalan nu ka kulon. Upami ieu terasna ka Bandung. Dupi Ibu nemen teu patepang sareng saurang pameget anom keneh. Nangerak sukan kampret bodas lancingan pangsi. Cek Nyimantili maksudna nanyakeun Japar sugan tepung di jalan jeung eta awewe. Henteu ucu nanging duka waktos Ibu ti pasir keneh mah. Temal eta awewe tengah tuwuh sajelasna. Tapi Ibu bade angkat ka mana? Nyimantili talete. Ibu mah ado nyiruruk we dipun adi Nyai, ira itu lemur Ibu. Nuju harengheng sering disumpingan ku bangsa Garong. Mun teu sirikna unggal wengi aya nu dipahala. Gimana nuk seueur ka Garongan teh Ibu? Nyimantili kapapanjangan. Ti leresan Lebak Jero dugi ka Pasira ka kontrak Kijapati aya we Garong tengah ai naon teh Garong teh Nyai. Nemang di pasir katingali aya genepaan mah urang nyaranak bedog. Mun saena Ibu gancang nyumput. Diri Nyai bade teterasan mah omat ulah ka bawahan kontrak Kijapati jalan di dinya nuju eueuh rampog.
Nang atunya ibu teh bade ngeureuyeuh heula bilih ka bujang panas teuing. Hawa tos ilah kapun incu mangkaning ramana teu aya nu nuju usah ka kota. Atuh ibuna nuju teu amang ngadon titirah dipun adi. Mangga ibu mungkin teh ku abdi diganggu. Teu sawios-wios Nyai mah atuh. Sami-sami salamet Nyai. Kemal eta awewe tuluy indit deui. Ari Nyiman Tili masih keneh ngajejengkul sisi jalan hanapun tangkal ki hujan. Nyaan asa beuki hariwang aing ku Kang Japar mangkanya. Si ibu keur meuweuh roba rampog. Kumaha lamun si Kang Japar amprok jeung rampog heug manehna dihurup ku genepan. Tapi kumaha behna we? Ku aing rek terus diteangan di si manehna pa amprok jeung rampog. Da pasti Kang Japar moal kuat ari ngayonan jelema leuwih ti dua mah. Aing ngahinakeun. Nyiman Tili ngagerentos dina hatena tuluy indit deui mapai jalan gede. Tangis tepi ka hiji tempat di wewengkon leuweung tieu. Nyiman Tili eureun deui. Bari teu boleh luak liuk ningalian Japar. Parang ngarewet ka tebeh kulon breh katingali aya jalan satapak. Leos Nyiman Tili indit mapai jalan satapak ceuk pikirna bisi Japar jalan kadinya. Beuki jauh beuki nanyak Pramitra. Da puguh nyorang pasir, beak nyorang jalan nu nanyak, nyorang deui jalan mudun. Ngan kitu jeung kitu bae jalan di sorang ku Nyiman Tili. Beuki ditu beuki ti isun ku pangisisan jeung jalma saurang-urang acan Pramitra sadaya. Harita tina bakating kugus capek akhirna Nyiman Tili reureuh diuk ngalungsar. Hanapun tangkal waru, hiliwir karasa angin hiliwir nebak kana awak karasana asa nikmat. Nepi ka Nyiman Tili ampir-ampiran nundutan. Bener-bener Nyiman Tili ngarasa hariwanginana ku Japar dibelaan aprak-aprakan. Teu sirikna mipir-mipir gawir mapai jingkrang. Sedeng disusul nama acan kapanggih. Padahal harita Japar aya lebakeun Nyiman Tili. Malah keur dironom ku genep urang rampog kajalian anak buah Ki Bardawi alias Si Rewek. Bapana Japar nu dipimpin ku Ki Badi. Harita anak buah Ki Bardawi rek ngadatangan saurang jalma nu beunghar. Kajalian rek ngagarong ngan pareng tepung jeung Japar. Sanajan Ki Badi jeung sabada baturna geus apal oge yen Japar anak Ki Bardawi guruna. Diparegat kalawan ditanya ku Ki Badi bari nulak cangkeun. Lebar. Lamun si lain hayang salamet tidak aku terus terang. Bener si lain lumayan batur dewek duaan ha? Ki Badi ujug-ujug nanyakeun baturna nu korban we. Si horeng jalma nu duaan korban basa tarung jeung lamsi jante. Anak buahna keneh Ki Bardawi. Basa harita rek ngagunasika diri budak awewe. Budak parawan Pramitra bangsa Cina atawa si Amoy teh. Nu dibelaan ku lamsi jante. Atuh sakedapan mah Japar ngahulang. Lantran Japar acan malan keneh Pramitra. Atuh Ki Badi nyentak menike sirikna panon Buria bin Keli. Ngomong ke Japar. Ngahulang kawat jantung Indonesia. Ini hiji di antara dua anu kecap. Pertanyaan teu dewe. Rek ngaku atau moal? Lamun ngaku pasti selamat, sabalik ngalamun teu ngaku, alamat nyieun poe panuntungan sieun. Tewek minang pancen ku Bapa Ilahi. Kajen saha lamun kapanggih manusia anu maehan batur dewek di tempat. Cek Bapa Silain kudu ditebak kelawan kudu di tewak pokona mah. Kudu dibawa kudu sardi. Kelanan Ki Badu ulah sanginahna wae ngangkat asuh. Kudu puguh buktina, kudu puguh saksina berina oge. Netang tu dewe borek ngaku malah turu masa maehan anak buah Bapa dewek. Sabab dewek teu panggih jeung urung-urungna acan. Batur ilaing korban teh. Nah, nincak kakara ayeuna dewe ka dieu. Nah, si lain ujug-ujug nyangka kitu we sigani pasti batur si lain duaan dipahen ku dewe. Atuh heula terasa dewe. Pramitra sadaya, harita si Badu barang ngadenge caritaan Japar tuluy nanya deui. Jadi si lain tetep moal ngakunya. Masing dewek diri dewek ngajoprak ngabale bangke ge keheulaan ari dewek kudu ngaku teu puguh-puguh mah teuy sia Badu. Japar nagen bari taki-taki sabab geus kajudi baka nying hareupan pibahyaeun. Oh, ana sarupa kitu mah si lain sarua jeung nganggap musuh kanu jadi bapa deui. Nah si lain teu rumasa diurus ti lelemut, dipikanya ti bubudak, dimemenen di paraban, dipakean kudu jadi bapa. Dikikirik nepi ka jadi anjing diurus geus gede sia geus jadi anjing nyegag sia. Memang dewek rumasa bisa segede kitu diurusan kudu jadi indung jeung bapa. Tema Japar bari mundur salengka. Lamun si lain rumasa diurus kudu jadi bapa naon sababna? Si lain make kumawani maehan si Kini jeung si Ajid. Kapan si Kini jeung si Ajid teh si anak buah bapa si lain bari si lain teu ngaku maehan?
cek Japar para mitra sadaya bener cek si Badu malah harita si Badu tuluy nyarita deui yeuh Japar anu ngaran Ki Bardawi alias Bah Rewok di lain-lain ge Bapak Ilaing wajib di sembah-sembah di dama-dama ku Ilaing kasebut anakna tapi si Ilaing malah nganggap musuh kanu jadi bapak sedang dewek jeung nu jadi babaturan kasebut deungeun bolongkotan nyembah kalawan nurut kanu Bapak Ilaing ya ye Badu deuleu eta sia umat bangka wara kadewek nyebut ngaran deuleu si Ilaing ngaran Badu lain nah yang disebut naon atuh ya Badu ya bener nu ngaran Bardawi bapak dewek tapi dewek moal nyembah moal nurut kana kelakuan nu jadi bapak samodel kitu tukang hianat ka sasama umat pangeran ari keur Ilaing mah jeung nu jadi babaturan pantes we rek nurut oge rek nyembah oge sabab sarua ka asup manusa nu teu boga dasar di kamanusaan manusa nu teu boga dasar iman syariatna siga kolot sote ari hakikatna mah leuwih-leuwih ti sato deuleu cek Japar nu teu matak aneh lamun segi Badu tambah nafsu ngadenge caritaan kitu ti Japar Gorowok Ki Badu nyentak meniburia benceli bangka wara sia jurig kaing nyebut sato wara kan ya kalana pokna teu loba nu dipikir deui kalana nyebrut trek motog tarang Japar ku peureub keker jeung badag ngan orok kaya Japar geus taki-taki ti tadina sakilat ngadoyongkeun awakna kebros para mitra serangan kalana nyamos ukur ngahanca gelebugna angin sore heab harita para mitra seuneu amarah kalana ngaheab sabab asa diheureuyan ku budak satepak harita sehat para wargi sadaya harita keneh atuh para mitra sadaya akarana nyusul tepus rek ngakitik puhut ceuli atuh da ge lain Japar anu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangabaruh atuh asuhan Aki Murdasim teh ari kudu mungaran kabeunangan mah sakilat Japar ngareun bareng jeung kitu suku kenca ngejat ka tukang sedang siku Japar anu katuhu teu katitenan kalah ngaharakeng ka Badu bulu angeuna malah rada ngadayag-dag siat camrot kalana daek tu daek ngaguak terus ngajungkel dijejak beungeutna ku Japar bari luncat tapi kalana para mitra teu kungsi lila ngurejat deui serepet ngalugas bedog mending ngagurilap kasorot ku Batara Surya nu geus rek lingsir ngulon kalana muni hut-het para mitra sadaya jeung Japar pada ngaluarkeun sora maksa jeung tujuan nyentarkeun musuh Japar ngajaul bari ngagorowok mikeun pibahyaeun sabab kalana ngababi buta nyabet-nyabetkeun bedogna bedog kalana nyabet ti gigi rek nunggal jangga nyaan rikatna Japar lain beja sakilat ngareuneuh jeleng luncat ka sisi bari ku harita Japar ngalugas bedog sabab nu jadi lawan tambah garang samalah kalana siga nu teu anu para mitra siga para mitra nyerangna teh nudukeun songo bedog di lelempeng kana beuteung Japar hapunten teh urang wangsulan deui kalana harita nyerang deui para mitra bari nyudukeun songo bedog di lelempeng kana beuteung Japar kalana jeung Japar pating gorowok ngaluarkeun sora bedog kalana nu geus nampeu hareupeun beuteung teh sakilat dibanting ku bedog Japar ti gigir oleweng bedog kalana ngoleweng keur kitu para mitra Japar males nyabetkeun bedog nyasar ti handap rek nguar suku kalana belesur kalana ngajaul bari bedogna teu antepan harita teh ngolecer dina siraheun Japar deku gentak depa hapunten sedeng kalana geus napak deui kana taneuh kalawan teu ngalobakeun mikeun waktu ngiringih Japar keur depa gentak diserang deui kalana ngagorowok bari luncat ka hareup teu beda ti luncat nalodaya tarik pisan sakedapan mah Japar rada ngalenyap sabab harita acan genangting geus diserang deui kini jadi lawan tapi sanajan bari jeung kitu Japar teu eleh rikat manehna gentak dijuralikan ka tukang kalana terus ngangseg nepi ka Japar mepet ka sisi gawir manehna eueuh awahan pisan pikeun ngejat didinya Japar leuwih taki-taki awak rada dongko panon merong kanu jadi lawan bari bedog diulingkeun ka sisi kagigir siap tilek Japar ngadoyongkeun awak ka beulah kenca sabab rek ditiruk beuteungna kalana nyusul tepus ngedikeun songo bedog ka beulah katuh tilek Japar ngalegot ka beulah kenca bedog kalana anger gagal rek ngiduk beuteung Japar teh para mitra lantaran Japar ngolebat wae para wargi kitu jeung kitu wae nyaan Japar dina mikeun pibahyaeun estu kesik pisan manehna rancing ningali pibahyaeun lantaran manehna ge lamun kudu jadi caduk bedog mah para wargi
Para wargi sadaya kalana nyusul tepus nyudukeun congo bedog kabelah katuhu kilap Japar ngalegot kabelah kenca siuk bedog kalana sanggeus gagarek nyuduk beuteung Japar teh ngolebat ti handap rek nyacar bolang. Pada sur Japar luncat kaluhur batu gede nyalametkeun diri para mitra atuh kalana tambah panas manehna ngudag kaluhur. Juralit Japar jujuralitan ka handap celeng kalana ge ngarudag deui ti luhur batu. Harita para mitra kalana ngagunakeun bedogna muter para mitra dina gerakan ramat lancah. Wing wing wing. Dua bedog awor ngaburicak bijil kemang api. Didinya kalana jeung Japar ngadu tanaga, silih dadetkeun bedog pada tiba beregeng. Sedeng awak Japar meped ka sisi gawir. Saeutik seseukeut bedog kalana geus rek nampeu kana dada Japar. Tapi Japar bisa keneh hojah peureub kenca ngahanca kana tulang iga jabrod cari jeug kalana ngacari jeug. Japar ngaluarkeun sora bari muterkeun awak suku diangkat sabelah. Jabrod suku Japar hasil ngabanting dada. Dayagdag bleg kalana daek teu daek ti bebeut nang karak bengkang. Japar jadi garang manehna ngaberik deui nu jadi lawan nu keur nang karak bengkang. Bedog Japar geus diangkat rek narok tarang. Hiat kulit plak seseukeut bedog Japar ukur hasil kana tanu. Sabab kalana para mitra teu eleh rikat gentak ngagorentel ka sisi. Korejat nangtung deui ngarawel cameti tina leungeun Ki Badu. Kalawan teu tatapasini harita Japar nu rek nyusul tepus teh. Dipilahan leungeunna dibabuk ku cameti. Ceger, rejet Japar ngrejet. Dibilang leungeun ngagaralang satapak cameti. Ceger, cameti ngababuk deui kana leungeunna. Akhirna bedog Japar murag. Ceger, Japar terus-terusan dihanca ku cameti. Atuh Japar teu bisa ngejak pisan. Ceger tungtung cameti ngababuk kana beuheung. Malah tuluy meulit durug-durug dikenyang ku kalana. Sanggeus nampu dipapag ku peureut kenca jabrod. Ku ayana Japar ngagoak nyebukeun aduh kabeunangan tukang irung. Releng kaluar getih tina liam irung. Ceger durug-durug dikenyang deui. Jabrod koloyong Japar ngoloyong. Sabab puguh ceuli diberet enggelan kepang cukup prosa. Daek teu daek para mitra Japar kokoloyongan siga nu salaton. Keur kitu sukuna dibabuk deui ku cameti. Kulit ku cameti meulit kana bitis pisan. Ned cameti dicentok ku kalana curalit bleg Japar ti beubeu. Nyaan kalana garangna teh harita Japar kuat kagogerentelan terus-terusan dibabukan ku cameti. Awak Japar geus raraca garetihan, baju rarangsak. Korejat Japar maksakeun maneh ngorejat maksudna mah hayang newak cameti. Ngan orokaya harita Japar waktu ngorejat teh nampu ka Ki Badu. Ngan kak we beuheung Japar dihompet ti tukang. Sakenjat ka mana si setan? Ceuk Ki Badu bari pageuh ngahompet beuheung. Harita para mitra kojengkang kalana nyampeurkeun kalawan teu tatapasini. Beungeut Japar dihanca ku dua gempuran peureub tinggal jerot. Atuh beungeut Japar geus teu puguh rupa ludang redong ku getih para mitra. Panunu kenca ngajendo segede nog meri. Sanggeus beuheung Japar dilesotkeun ku Ki Badu. Terus ditong tak-tak-takna ku kalana. Bari jeung kitu teh hulu angen. Japar ditotong ku tuur. Gelek Japar utah getih tuluy sosolontodan. Geus teu puguh deung leuleuan deui. Jabrod dada Japar dibanting ku suku bari awak kalana muter. Teu beda ti pangal para mitra. Bru geus kitu mah Japar. Teu bisa budi rubuh nang kuban. Dasar manusia nu geus deheus ka setan, sakitu Japar geus teu bisa walakaya malah tonggongna didiukan ku kalana kalawan buukna dijamak. Tuluy didedetkeun kana taneuh ngan henteu we. Terus diasah beungeutna mah. Kumaha ki lanceuk? Sakalian potong geuneh beuheungna atawa mending gorok ke gengerongna. Ceuk kalana bari geus rek mariuskeun beuheung Japar. Mongos montong. Montong di podaran ku laing da moal lagi modar. Sareatna sakitu geus teu walakaya teh. Yu anu urang datangan Haji Wira euy. Singka buru-buri teuing bawa kunama Ceuk Ki Badu. Ngajakan ini trek ngagol ngagarong harta kekayaan saurang haji nu beunghar. Ari kalana harita sameme indit make nyepak heula sirah si Japar bari nyiduhan. Si curing sia. Pokna geus kitu mah terus ari indit ninggalkeun Japar anu teu sirikna, nu teu usik teu malik malah matak pika salempangeun ningali sareat nama siga moal panjang umurna. Hampir aya kana 2 jamna Japar ngajoprak di eta tempat. Bari waruga ruksak cacad garetihan baju rarawek pinuku getih. Lamun seug aya nyaksian teh mah kana kaayaan Japar harita pasti. Disangka terus palastra sabab sakitu ruksakna.
tapi dikersakeun harita Japar make ngulisik nyah beunta rarat reret kasisi kagigir. Kitu ge asa teu puguh deungdeulean ningali tatangkalan asa maluter, ningali pasir siga nu dengdek rek urung. Udasar titinggalian kitu Japar nu niang cengkat terus maksakeun ngalengka. Kitu ge bari salantad solonton. Kedeburu rubuh deui taksiran teu kuat kulieur. Teu lila ku niang cengkat dimaksakeun init. Sabab sieun katinggang ku tangkal kai nu katinggalina ku Japar masih ganu ting laleo. Padahal ukur titinggalian manehna dumeh kulieur. Porosot kameja kampret nu keur dipake keneh teh di udaran. Tuluy dipurageun sabab teu kuat asa gagarisan kanu raraca satapak cameti. Sanajan bari tunda karayap oge Japar tuluy maksakeun maneh init di tempat urut jojoh patutunggalan jeung kalana. Malah geus jauhna keur harita teh para mitra. Tapi harita Japar katuru katutuh manehna ti kosewad terus tigurutu kalebak. Sirahna tidak ada lagor kana batu. Puguh we para mitra Japar tambah ripuh tambah ruksa. Sirah baluncunur gartihan. Urut tidak ada lagor kana batu taringgul. Akhirna Japar terus nyangkorah deket rungkun sisi wahangan. Pasireunana siga leuweung geledegan pinuh rupa-rupa tatangkalan gelede jarangkung. Harita Japar teu usik teu malik anu balohu alam kumaha nasibna Japar. Naha masih keneh panjang umur, naha tuluy palastra. Cag urang tuna heula nyaritakeun ka aya nasibna Japar. Nu geus yakin sakitu ripuhna bari eueuh nunulungan pisan. Da puguh tempat hara-haraeun arang kasaba pisan ku jalma. Rajeun ge aya nu sok ngarala suluh, ukur hiji dua kitu ge tara unggal poe. Malikan perkara nyimantili nu keur nyusul-nyusul Japar, harita reureuhna teh geus rada lila, leos nyimantili indit deui nyorang keneh jalan satapa, bari nanyak teu lila nyorang anu mudun maninu rugtu. Sanggeus jauh ti tempat reureuh tadi reg eureun deui tuluy tatanggahan, sabab kadenge sora manuk gagak meuni reang dina siraheunana. Si horengnya gagak aya kana opatna tingkalayang. Jerut nyimantili turun kalebak datang kadu datar hatena ngadak-ngadak ngaranyu sabab ningali aya bedog ngagoler dina taneuh. Gancang ku nyimantili disampeurkeun malah tuluy dicokot di alak ilik gerendeng nyarita jero dadana. Aya geuning siga-siga bedog nu dibawa ku Kang Japar geuningan. Nah kamana ari Kang Japar na cenah nya? Palang siang teuing paamprok jeung rampog atawa jeung garong terus manehna dipahala. Manehna terus ngalawan tapi ya bedogna ngagoler di dieu. Ari Kang Japarna ka mana atunya? Nyimantili asa beuki tegarna hate kumanggihan bedog Japar. Harita nyimantili luak lieur bari cocorowokan gera-gero. Sora sumebar ka mana-mana da puguh di tempat anu luhur. Para mitra anu mulya, kitu cocorowokan nyimantili tapi weleh eueuh anu nemalan. Ukur sora manehna nu melebung balik deui. Leos nyimantili indit deui alak ilik kahanap ceuk pikirna sugan manggihan tapak jelma leumpang. Kira-kira 100 meter jauhna ti tempat manggihan bedog breh deui ku nyimantili ningali baju bodas ngalumbruk. Sirilik disampeurkeun malah dicokot ana breh. Lenyap hate nyimantili ngalenyap reuwas saliwat saking. Sabab manggih baju kampret bodas nu dipake ku Japar rangsak pinuh ku getih anu geus rek gararing. Masya Allah Gusti Maha Agung. Geuning ieu bajuna teh aya di dieu pinuh getih jeung sarajet deui. Kaya kieu kana pasti Kang Japar aya nu nganiaya. Kang Japar. Nah tu akang teh aya ku badegong teuing. Teu beunang dicare keukeuh wae make rek balik kasarakan. Yakin Kang Japar dikaniaya ku jelema jahat. Di mana atuh layona lamun nya teh Kang Japar nepi ka hanteuna pegat nyawa. Astagfirullahaladzim. Kang Japar hampura abdi Kang, hampura. Kitu nyimantili segeruk ceurik mending bari ngarungkupkeun baju kampret Japar anu rarawek jaba pinuh ku getih. Rumpuyuk nyimantili ngarumpuyuk bari menanangkeup baju kampret di barung ku ceurik midangdam. Ras kana nasib Japar anu teu salah tina ilapatna. Nyimantili kaimpikeun Japar ti gebrus kana walungan. Terus dikerlep teu katulungan ku dasar eta ilapat kitu. Harita manggihan bedog jeung baju kampret rarawek para mitra pinuh ku getih teh. Keur nyimantili mah geus gede kapastian yen Japar jadi korban aya nu nganiaya. Atuh nyimantili ngaguk-guk ceurik harita para mitra. Beuki bedas. Sedih kingkin nyeri peulih batin nyimantili eueuh babandinganana. Ras inget kana kanyah jeung kabela Japar nu sakitu toh-tohanana.
Bari manehna bener-bener hayang buru-buru ngawangun rumah tangga jeung Nyi Mantili. Kari-kari ayeuna cilaka, sakotret kayu api kasedih jeung kapeurih batin, ngadadak musnah kaganti ku amarah nu nguntab-nguntab jero dadana. Gerendeng Nyi Mantili nu masih keneh panonna beueus ku cimata teh ngagerendeng kieu. Kang Japar, ayeuna abdi bade nebus pati akang. Kamanusa nu biadab nu geus luas mung kasirup akang. Kanyeri akang, kanyeri abdi, kapeurih batin akang, kapeurih batin abdi. Pasti akang sarua jeung pati akang sarua jeung pati abdi. Insya Allah setiap manusia nu boga tabiat biadab khususna ka diri akang umumna ka sasama umat Gusti Allah ku abdi rek dibasmi jeung akar-akarna tuman. Muga-muga akang mulihna ka alam barjah ditampi iman Islamna, dihapunten tina sagala rupi dosa perdosaanana akang nu ageng nu alit, kalayan kenging magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala nu satimpal saung amal akang. Durjana manusia biadab, ulah ngarepkeun andika bakal manjang ku melenang di alam dunia. Ulah ngarepkeun andika bakal manjang ngaruksak harta bana jiwa sasama andika. Pungu ye si Mantili nu baris ngaburak-barik andika, nu baris nagih pakti jelema-jelema nu kaniaya ku andika. Kitu garentes hate Nyi Mantili. Bari satengah teu sadar manehna ujub ria takabur kukubu bea kadae. Sedeng amanat ti Aki Murdasim jeung ti Karamat mah kapopohokeun. Teu meunang ujub, teu meunang reueus, bumeh geus masagi pangarti, geus ngagem ilmu tanaga batin. Danya kitu para mitra, sifat jalma nu geus kaancikan ku hawa nafsu mah karerab kusina amarah mah poho kana temah wadi para mitra, poho kana purwadaksina, poho kana naon-naon, poho kana amanat, poho para mitra kana bebeneran. Nu kagamara jeung kacipta ku dirina lintang ti hayang ngalajur nafsu ngumar amarah, bari teu diperhitungkeun kana pi akibateunana di poe akhir nu baris kasing hareupan. Da memang kitu sifat jalmi para mitra eta tos janten sifat jalmi. Ai jalmi teh kaancikan boga sifat model kitu kana mitra sadaya. Tara anger dina hiji martabat sok sanajan sakumaha modelan teh Mantili. Tos anjeunna para mitra ngagem ilmu kacida pisan duhurna, malah para mitra disasahatan boh ku eyangna ku Aki Murdasim. Atana pikuk para karamatna cenah ulah anu tapi danya kitu para mitra. Namina ge sifat jalmi. Keuna ku owah gingsir, tara angera cicing dina hiji martabat. Kitu dumawi para mitra sadaya urang sami-sami lenyepan ieu masalah para wargi. Para wargi sadaya, sanggeus Nyi Mantili aya suaban kitu jero dadana terus ngali taneuh ku bedog Japar nu jerona sasiku. Harita baju kampret Japar nu rarawek pinu ku getih teh di ruang, malah diawuran ku kembang saliara anu aya gigireunana. Sedeng bedog ditancepkeun sisi ruangan baju kampret. Geus teu ngareret ka sisi kagigir teu sumareang ka tukang leungit karisi ilang karempan. Harita keneh sabada Nyi Mantili nyecepkeun bedog Japar di eta tempat terus kebat dumampah rek neangan jalma-jalma nu jarahan. Ceuk pikirna Nyi Mantili geus moal rek milih bulu. Sing saha jelema nu baris nyurigakeun sokomo beri nya boga itikat jahat rek tuluy dibasmi ku manehanana. Sanajan nyapsu ngaberung oge Nyi Mantili teu bisa kebat, sabab kapegat ku waktu nu geus reup-reupan poe. Atuh kamaksa reureuh di hiji tempat, ret Nyi Mantili ngareret kana tangkal kai gede. Ngan kalacat naek anu maksudna marek ngadon sare dina dahan kai. Sabab dihanap mah hariwang sieun aya bangsa seungseridan. Da puguh patempatan anu sakitu baralana, tangkal eurih ngajadeg pantes dipake sayang orai sanca. Manuk-manuk leuweung para mitra nu rek ngarampih ka tempatna masing-masing meniting garapak bari recet di sarada. Beuki lila sabudeur madhab beuki remeng-remeng. Akhirna reup sabudeurna ngabeleg-beg kateureuy ku mangsana peuting. Sora sasatoan nu aya di eta tempat di sarada, ciang-ciang cari cangkas lonok ting keureuleung. Samalah make kadenge sora manuk legug jeung manuk sirit uncuing. Pendekna nu matak pika keungeun, matak pating puringkak bulu punuk. Tapi keur Nyi Mantili mah nya ge kasebut jiwa awewe bari kasebut parawan kene. Sigana teu ngarasa keung, teu ngarasa sieun. Estu teu ludeng lain bobohongan. Top badak top maung lain bobohongan. Nyedek ka peutingnakeun sora sasatoan asa beuki rame. Kalan-kalan kadenge sora anjing leuweung babaung lewung nuraikeun simpena peuting. Nu sakitu camedebna teu kadeuleuh ngupetkeun curug-curug acan. Taksiran pitunuhun geus datang, akhirna reup Nyi Mantili sare nyalopa dina dahan kai gede.
Parang harita dina siraheun aya nu ngagulusur si horeng oray meri badagna kerejeng coreleng. Beuki lila oray beuki deukeut nepi ka palebah dada Nyi Mantili. Gulusur oray maju deui ka handap ngagilisir kana bitis. Tapi Nyi Mantili teu usik teu malik jongjon ngagebra tayohna bakating kupules. Sakitu awak dikarayapan ku oray ge siga nu teu karasa. Oray tuluy maju ka handap kana taneuh ngaleor asup kana rungkun. Cungungung anjing leuweung terus-terusan babaung. Sorana asa beuki deukeut. Garapak siraheun Nyi Mantili sadanu ngagarapak. Oray kalong meuni gedena keur. Teu karasa waktu nyarelek. Parang Nyi Mantili lilir kadenge hawar-hawar sora hayam raong kongkorongo. Nyah Nyi Mantili beunta tuluy rarat-reret katingali ti beulah wetan. Tina sela-sela dangdaunan cahaya batara surya geus rek medal. Beuki lila beuki caang, tepi kaberaina mangsa beurang. Geus sidik caraang mah jerut Nyi Mantili turun. Tuluy harita init ningalkeun eta tempat bari teu puguh nu dituju ku dirina. Init nuturkeun inung suku. Anjau gahiji patempatan reg Nyi Mantili eureun ngareret lebahkeunana aya pancuran caina herang ngakencelang. Kadenge nyurug jerut turun ka lebak tuluy si beungeut heula. Rek mani mah teu kuat ku tiris kawantu hawa pagunungan. Rengse si beungeut kalacat ka pasir deui kebat lumampah. Barang anjau kahiji tempat breh katingali aya warung parang aya nu keur ngaropi lalaki wungkul opatan. Katingalina ku Nyi Mantili eta lalaki anu opatan teh siga nu keur hareureuy ting cakaka. Moal tu manusana kitu nu keur di warung ku Kang anu nganiaya Kang Japar teh. Cing hayang nyawa ku aing rek disampeurkeun bari pura-pura meuli cai. Lamun ketakna nyurigakeun pasti eta nu garalewel dosa. Rasakeun sia pembalasan ti aing bajingan-bajingan kaparat sia. Kitu cek kerentes hate Mantili. Harita para mitra Nyi Mantili suudon ka jalma nu keur hareureuy di warung. Leos Nyi Mantili ngaleos ngajugjug ka warung, sanggeus tepipok menta cai kopi bari gek diu. Sedeng lalaki nu opatan katingalina ku Nyi Mantili masih janu pura-pura teu ningali, malah jongjon ngobrol ngaler ngidul. Harita Nyi Mantili sajeroning keur diuk teh ari juru panon mah meletet. Maling reret bari ceuli ngadedengekeun kana obrolan lalaki nu opatan. Tapi saurang ge eueuh nu obrolan anu matak nyurigakeun, ukurung ngobrolkeun kana urusan dahareun jeung urusan gaple. Si horeng eta lalaki nu opatan teh anak buahna Lamsijan, nu maksud keur maluruh Lamsijan sabab geus ampir kana 10 poena eueuh balik-balik. Nu dadakuna mah rek nadran ka kuburan indung bapana. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra sadaya, lamun kitu teh mah jalma nu opatan ngarasa hariwang ku Lamsijan. Inggih cilaka di setengahing jalan, tapi dipaluruh ka ditu ka dieu oge ku anak buahna nu opatan weleh teu mangih raratan pisan. Pok nu saurang nanya ka baturna semunuh mandeuar. Kudu ka mana deui euy urang maluruhna euy geus aya kana 10 poe eueuh pisan raratanana. Lebek masuk sieun kilanceuk cilaka we di setengahing jalan euy kana pasti diri urang sararea leungit tanggelan. Sarua jeung potong leungeun katuhu lamun teu mangih deui atuh. Eta si batok lah teu kitu ge teu pugu-pugu hayo Kang Lamsijan ditanadran ka kuburan indung bapana. Panarigis kieu maripu sararea nengan ka ditu ka dieu teu sirikna turun gunung gunung. Patan mangih raratan mah malah jadi sangsara. Hees di mana we golerna. Tapi kasih wasji mangadona mahala batur nepi ka teu sirikna dikerecek kapan ragana ge. Bajuna rangsak dume si wasji kalangkang kolongkong ka kebon jagong disangkarek maling jagong. Pada si wasji marek neangan tampian nyarita bangkena nu tas dipala si ku si wasji teh terus dibawetkeun ka walungan. Kamejana terus disasaak di dinya kene. Gara-gara ti si lain ngadon hitah nadran ka kilanceuk atuda. Pokna ceuk nu saurang nyalahkeun ka baturna katelasi beto. Atuh nu disalahkeun malik muncereng. Ari sia goblok itu geus pok deui nyalahkeun ka dewek. Ieu karta lain dewek nu ditah kudu nadran ka Kang Lamsijan mah. Ngan manehna nyaritakeun ngimpi papanggih jeung indung bapana nu geus parae. Ceuk dewek teh ari kilanceuk ti sabrak indung bapana maot kung si nadran henteu. Ceuk manehna teh Umatak acan pisan nyaku dewek dikiekeun. Aduh pantes ari can pernah nadran pisan mare kawa iblikeun oge. Eta sarua jeung ngingetkeun ka urang arwahna hayang dikiriman. Da kitu dewek mah nyarita teh harita teh isukna bebeja rek nadran ka kuburan indung bapana. Lamun lain dewek nu ditah mah tuh teh masih betok celengkeung
anu saurang deui nyarita bari ngarongkong dompet bako anu baturna. Lah geus. Tong sok adu renyong barina ge jeung batur sorangan. Jeung ditu pantes we ngadon silih salahkeun sarua rek nimulkeun perpecahan di antara urang. Ayeuna mah kieu we, kuat keneh neangan teruskeun, teu kuat maksakeun kajeun ning balik deui. Heuh, teu kuat ulah maksakeun kajeun baralik deui ka lembur. Ngan para nene ti kitu ngaduakeun mah ulah petot-petot sangkan kilanceuk sing aya dina kasalamatan kalawan bisa riung pulung deui jeung urang sarerea. Eta ge salahna mah salah kilanceuk keneh. Nya naon teh? Naon salahna kita lah. Waktu rek ini teh gobang nama ke dibawa mangkaning gobang ampuh disebut gobang naga sakti. Sik dewek harita kieu nyarita ka Kang Lamsijan teh. Atuh gobang naga sakti mah tong dibawa sagala kilanceuk geus we tinggalkeun. Da ku barudak mah digomeng-gomeng atawa mau kabur. Si kilanceuk bawaeun teuing mah matak naon atuh badaog nu kuring bawa. Tapi manehna maksa mau gobang atuh. Tu dewek teh geus teu bisa majar kumaha ngan ari hariwangna mah hariwang sok inggis gobang anu ngarebut tak kitu euy. Oh, da anu ngarebut mah moal bisa euy lantaran Kang Lamsijan teh lain jelema malarat ku pangabisa, sugung ku ilmu sapi ku pangarti. Eureun ku Inggris kanyahoan kahebatan Kang Lamsijan dina tanagana kabilang bedasna. Dina gerakan nyerang musuh cepet naker. Sajabat ti kitu boga tenggelan nu patri atuh nu mateni. Cek urang gitu sotenan Kang Lamsijan masagi tina bab pangarti. Atuh dina wawanena nya kitu. Sanunya kana datang pi apeseun mah tuh euy. Aya paribasa panu kolot urang ngomong. Jelema aya dina sifat papasangan. Model aya sifat jaya, aya sifat atos. Atuh saterusna aya poek, aya caang, aya beurang, aya peuting. Lain kuring ngarepkeun Kang Lamsijan apes, ieu mah lamun ngudag kana kaayaan di manusia. Pan tadi ge disebut manusia teh teu bisa cicing jaya dina wae. Sok aya apesna geuning contona dina film kasebut boga lalakon. Ngajarkeun boga lalakon tara elehan bohong dina waktuna kudu beunang mah ku penjahat beunang we. Malah sok engko sebut anu boga lalakon pae. Ngan tetep keur kuring memang lebarkeun ku perkara gobang euy, sok sieun anu ngarebut. Mangani gobang sakitu hadena atuh. Alah disebut nage gobang naga sakti 101 ge biheung aya nu bogaeun gobang model kitu nu Kang Lamsijan mah tebal baturna katelah ki karta ngarasa mang hariwangkeun mang lebarkeun ku perkara gobang inggis aya nu ngarebut geus kitu mah jep upatana jarempe ngadonting kelepus udun aseup roko menimul sedeng nyiman tili masa jeroning lalaki nu opatan keur guntreng nyarita kitu teh hatena ngaranju geras inget kanu jadi lanceuk kajalian mantala sabab eueuh deui nu ngabogaan gobang naga sakti lintang ti mantala lanceukna. Asambung deui inget ka Japar anu panggih bedogna jeung baju kampret nararangsak jaba pinuh ku getih. Kari-kari ngadenge caritaan ti saurang lalaki nyebutkeun mahala saurang jelema anu nyangka rek maling jagong kuat ka dicaca geragana. Nepi ka bajuna disasaak ku dasar kitu timbul hate nyiman ti dicuriga ka eta opat urang lalaki. Kumaha kacuriga nyiman tili para mitra ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya harita para mitra sadaya mantili curiga ka opat urang lalaki. Paingan aing make hayang ka warung eta bakal manggih raratan perkara nu jadi lanceuk jeung Kang Japar. Geus moal salah manusia ieu kawasna jarahat teh. Bisa urang nyaritakeun ngaran Lamsijan ngabogaan gobang naga sakti sedeng boga gobang naga sakti lintang ti lanceuk aing sorangan. Ayeuna aya leungeun ngaran si Lamsijan. Buah lanceuk aing Kang mantala di pahala kalawan gobangna dirawatan ku ngaran si Lamsijan. Kadua bieu aing ngadenge carita nu saurang deui tas mahala saurang jelema nepi ka teu sirikna dicacag. Bajuna direrejet. Pantosna teh Kang Japar. Sabab kamari aing manggihan bedog anu Kang Japar jeung baju kampret rarangsak pinuh getih. Lain masalah. Geus moal rek nawak. Aing mah. Geus moal rek newak jurig nu teu kadeuleu. Pur kuntul kari tunggular gagak kari tunggak. Kari-kari Kang Japar. Eueuh. Aya ieu manusia nu mahala lanceuk aing jeung Kang Japar. Ayeuna mah kitu ku aing rek diamuk opatanana. Ari diamuk di dieu karunya ku boga warung pasti dagangan ancur. Di mana aing pikeun ngagantianana tapi kumaha aing akalna sangkan aya katerangan nu leuwih jelas ti manusia ieu. Kayak di mana geus jelas ku aing rek dituturkeun lamun manehna barali. Ayeuna mah aing rek pura-pura nyaritakeun tas meunang katugenahan ti saurang lalaki nu dipahalaku ieu manusia.
Kitu dina gerentes hate nyimantili ceg dana gelas nu diisi ku cai. Kopi acana di inum pisan bari geus rada tiis kalawan nawaran kalalaki nu opatan. Mangga atuh ngareueut mang. Pokna bari budi nyimantili marah mainaker. Atuh lalaki nu opatan teh meh bareng naremalan bari pada ngaralieu. Mangga nyai mangga geulis mangga. Teh mana tuluy pating palencrong. Neuteup ka nyimantili samalah nu saurang katelah wasji. Meniha harewosan ka si betok. Tok geulis euy hedon. Eta we asa kakarade ke aya wawe make celana pangsi jeung dikampret segala kaos jawara. Pokna siga nu katarik ku nyimantili. Sia mah hejo teu kopeng awewe sia bongkena mata karanyang. Montong sok harai heureuy ka awewe mah bisi geus boga salaki sia. Ceuk si betok rada ngagebes. Bupi nyai teh bade angkat ka mana nyai? Si betok nanya. Wangsul ti dinya Kang, pinu karyaan, manawi kamari abdi teh kenging uleman kedah ngiring kaul. Isina mah isin kalintang isina mung kumaha atuh meuni dipapaksa ku rerencangan kedah wae kaul. Teh mah nyimantili ngabohong dumeh make calana pangsi jeung di baju kampret. Mung hanya kal waktosna kabujeng seep para mitra rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna nyaeta Gobang Nagasakti.